dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Biasanya angan ahli-ahli saantero nagara Banten. Oge kakersana Kiai Haji Daud, Kiai Haji Badru, Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali ku simkuring ku urang sadayana nu sakitu seueurna. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai dipasihan kakiatan paranjangkeun yuswana dibere ku Gusti Allah jala lembar anu lain kiai